Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina dinten ayeuna pribados bade masihan ilmu tentang nganyahokeun jami-jami anu ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina ieu waktos arurang tiasa nambih-nambih ilmu, nambih-nambih kaberkahan kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'rifat nyaeta hartosna teh nyaho kasaha ka Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat nyaeta teu aya deui karaguan dinu hatena dina dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta tangtosna hatena teh parantos yakin. Allah 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 Allah. Dina konteks tasawuf ma'rifat hartosna nyaeta wawuh ka Allah. Misalkan saur Imam Al-Ghazali saurna teh ma'rifatullah nyaeta kanyaho anu teu aya deui karaguan dinu hatena kanu zat kalayan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat kana zat Allah nyaeta nyahokeun sayakin-yakina bahwa sanyana Allah eta wujudna teh tunggal tanapi esa. Kalayan zatna teh anu maha agung, cicingna teh sorangan, nu ngabantu hiji makhluk oge teu aya.
Moal aya deui hiji makhluk anu nyarupakeun sareng mantenanana, kalayan aya ma'rifat kana sifatna nyaeta nganyahokeun ku sayakin-yakina cek hate bahwa Allah eta teh hirup maha nyaho kana sagala rupa hal anu dilampahkeun ku makhluk-makhlukna, bangsa jin, bangsa setan, malaikat, kalayan urang sadayana nyaeta manusia. Teluput dina pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, 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 Allah. Ma'rifat nyaeta memandang kana wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu anu dimaksud ku Imam Al-Ghazali nyaeta sanes mandang Allah teh ku mata anu telanjang, sanes ku mata anu telanjang, sebab wujud Allah eta teu bisa diumpamakeun jeung naon bae. Disebutna laisya kamislihi syai'un. Allah, Allah. Terus Imam Al-Ghazali objek indra manusia teh eta aya dua macem. Nu kahiji sagala sesuatu anu bersifat hayali eta sesuatu anu bisa digambarkeun dina angan-angan kitu nya, bisa dihayalkeun, bisa diimajinasikeun. Misalnya tentang bentuk rupa gitu kan, hewan, jelema, tumbuhan gitu kan, bisa dihayalkeun ku urang. Nu kadua sesuatu anu teu bisa diangan-angankeun wujudna. Misalna zat Allah, ilmu, takdir jeung sarina. Seperti takdir, urang teu bisa ningali naon anu bakal kejadian ka hareupna. Takdir teu bisa dirobah, tos disuratan ti ajalina. Sapertos kitu. Teu bisa kapandang ku manusia kitu nya. Teu bisa dipandang ku soca dohir. Allah, 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 Allah. Sambil pribados diaos deui ilmuna sambil maca sholawat sasarengan. Sholawat anu nembe nya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jalmi anu ma'rifat nyaeta jalmi anu tos nepi kana tingkatan ihsan. Ari ihsan teh nyaeta naon? Ngarasa dirina teh saolah ditinggalikeun we ku Allah. Rengka polahna ti enjing dugikeun ka siang, ti siang dugikeun ka daluhna. Estuning teh ngarasa diperhatikeun terus. Dugikeun ka kulemna oge diperhatikeun terus ku Allah. Ngaraos pisan kitu nya. Anjeunna teh tos
mendakan naon anu disebutna ilmu yakin gitu kan, ilmu ainul yakin, ilmu hakul yakin. Ilmu yakin nyaeta kanyaho anu bener gitu kan. Terus aya ilmu ainul yakin nyaeta ilmu tentang paningali anu bener. Terus aya di ilmu hakul yakin nyaeta ilmu tentangnya kenyataan anu bener sehingga mampu anjeuna memahami sekaligus ngayakinkeun bahwa benar sajatina tentang dat Allah sifatna teh jeung perbuatanna teh aya kitu nya. Anjeunna teh tos dugi kana darajat ihsanul kamil, manusia sampurna. Sabab anjeunna mampu ngalaksanakeun syariat, paham kanu hakikat, sareng tos ngajalankeun tarekahna oge nya. Tarikatna dugi ka maqam ma'rifat. Allah 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 Allah. Dina tataran ibadah, lamun jelema geus nepi kana tingkatan ihsan, maka ibadahna tangtuna bakalan husu. Sabab ngarasa diperhatikeun ku Allah, diawasi ku Allah, sanajan anjeunna teu bisa ninggalkeun zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi anjeunna ngarasakeun hadirna Allah Subhanahu wa ta'ala tiap rengkakna, tiap usik malikna anjeunna ngaraoskeun diperhatikeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dina tataran amaliyah kegiatan sehari-hari gitu, anjeunna teh sok seueur anu diraoskeun ku mantenanana. Kumaha sih seperti urang diperhatikeun terus ku jalmi teh gitu kan. Terus anu dibahas deui nyaeta jalmi anu ma'rifat, nyaeta jalmi anu menempati maqam qarub, nyaeta kedekatan, caket gitu nya. Yani maqam anu ngagaduhan daya tarik sareng mere rasa kana kolbu, nyaeta hate. Allah 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 astagfirullah. Lajeng hatena eta teh ngaruhan kana aktivitas anggota tubuh anu zahir nya. Akibatna salah satu tanda jalmi anu ma'rifat nyaeta hatena selalu hirup sasarengan sareng Allah. Dipinuhan hatena teh ku nur ilahi sehingga sehingga nyaho kana naon rupa hal oge nya seueur ka nyahona teh. Cahaya eta sok nuntun oge kana sagala tingkah lakuna, kana kanu arah kahadean. Hate atanapi kolbu anu dimaksud di dieu sanes hate anu beureum kolot gitu sanesnya, anu terletakna teh cenah di jantung, tapi hate ieu teh anu bersifat gaib, nyaeta rohani anu teu bisa ditingali ku panca indera. Lajeng
Sebagian ahli ma'rifat nyarioskeun demi Allah teu aya di sajalmi pun anu neangan dunya salain lamun dibutakeun qalbuna ka Allah jeung ditolak amalna sanyanyana Allah nyiptakeun alam dunya ieu dina kaayaan poek nya kaayaan poek jeung ngajadikeun panon poe janten cahaya. Allah ngajadikeun kolbu oge tadina teh poek gitu kan ya. Tadina teh kolbu teh poek. Lajeng ngajadikeun ma'rifat ngajadikeun cahaya teh nya. Lamun awan geus nepi kana cahaya panon poe teh bakal katutup. Pon kitu oge lamun kecintaan dunia geus nepi gitu kan kanu hate maka cahaya makrifat teh akan pasti halangan tina qalbuna. Allah alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Hapunten tinu samudaya kalepatan terus pamikiran jelas dinu penyampaian hapunten mugia dina ilmu nutos didugikeun ku pribados mugia manfaat kangge sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.